Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Masih dina surat Yusuf ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngadawuh saha Nabi Yusuf ngadoa saparantos salat. Robbi duh pangeran abdi. Sijnu ari itu sijin tegesta penjara ahabu leuwih sae leuwih dibika cinta ku abdi ilaya mung abdi mimma yadunani jeung tibatan yadunani pangajakna awewe ka Nabi Yusuf selain ti Julaiha teh awewe sadayana ge ngarajak ka Nabi Yusuf hoyong babarengan jeung Nabi Yusuf ilaihi kana eta perkara wa ila tasrif angin anjeun ya Allah anu malingkeun abdi anil kaidahuna tina tipu daya eta awewe asbu cenderung ilaihina ka itu awewe wa akum minajahilin tangtuna abdi lamun cenderung bogoh ka hiji awewe atawa ka awewe nu loba eta ngalayanan awewe eta akuna tangtuna abdi bukti ya Allah minal jahilin kalabat jamin bodoh gitu saur Nabi Yusuf alim sieun kagoda iman sieun kepleset kana perjinahan itu benten jeung urang-urang dipika bogoh ku awewe teh kala kabungah ari Nabi Yusuf mah alimeun sieuneun margi sieun ku Allah Subhanahu wa taala pastajaba mangka diijabah ku Allah Subhanahu wa taala lahu ka Nabi Yusuf rabbuhu ku pangeranana Nabi Yusuf pasarofa maka dipalingkeun Nabi Yusuf hartosna ditebihkeun Nabi Yusuf ngalangkungan penjara anhu tina tipu daya itu awewe tina perkara eta kaidahunna tegasna tipu daya awewe innahu sanyana ari Gusti Allah huwas samiul alim huwa ari itu Allah samiun anu maha nguping Allah anu maha mendengar Allah al alimun sareng anu maha uninga summa tuluy badaa saatos nabubar pesta lahum itu jama-jama mimba di saatos nangumpul keluargana Siti Julaiha sareng carogena nyata Kitfir ngarundingkeun hayang menjarakeun Yusuf tapi kulantaran Yusuf mah dak benar teu salah kumaha carana direkayasa supaya Yusuf dipenjara akhirna ngambil mahkamatul kubro ngarekayasa Nabi Yusuf sehingga Yusuf kudu dipenjara ba'di maro'au saatosna ditingali Yusuf bade dipenjara la ayatin eta teh tanda-tanda kekuasaan Allah melihara Nabi Yusuf daripada digulung ku awewe ngajak karena kelakuan yang tidak senonoh layas jununnahu tangtunan Nabi Yusuf bakal dipenjara tegasna Nabi Yusuf hatahin sehingga waktu hinin anu henteu ditangtukeun jadi Nabi Yusuf dipenjara dina waktu anu teu ditangtukeun walaupun Nabi Yusuf benar walaupun Nabi Yusuf tidak pernah berbuat maksiat tidak salah tetap kudu dipenjara sabab hukum dunia mah keadilanana teu aya anu lurus di antawisna ayeuna ge urang sadana seueur keadilan anu teu adil kituna mudah-mudahan urang sadayana ulah terjerumus karena urusan jeung hukum sabab hukum di dunia mah teu aya nu adil keadilan mah ayana di akhirat engke insyaallah keadilan Gusti Allah Subhanahu wa taala dipayuneun mahkamatul kubro Allah Subhanahu wa taala barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna dinten ieu dinten Senin kalayan insyaallah patebang deui enjing dina waktu sareng gelombang anu sami dina ayat nu salajengna sadaqallahul azim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.